asli ti priangan ukuran eak-eak kantong hilap di lalajoan yuk di lalajoan yuk babarengan. Tadi eta buah anu tadi teh naon teh? Gideung. Eta nanti blueberry Arben, heeh, abi keleutik saloba di imah teh. Jadi inget kalemur. bener rasana teh. Bener Anu geus rasana. hideung mah amis. Itu anu beremis mah khas we rasana. Heeh. Di abi baheula di imah di tukang teh kieu buah kumar dan bahan beut ya. Di urang mah jarang. Itu teh mah sese. Wah, we mah teu we aya di kebon. Tak kita beak di kuabi dalam bae atapkeun. Bubana cenah. Ini cicing teh opieun acan atuh. Jadi atuh nu nganu dagang we. Emang sok lewat ka dia. Oh ya, dagang. Ayolah, udah dagang. Dagang Barade. Teteh Barade. Ya heeh tah. Kadi. Iya. Iya tuh di Naon di tengah. Sok. Barade. Sabaran ieu teh. Nu ieu teh 2.500. Ieu Nu eta mah 1.000. 1000 ieu. Eta teh 3.500. Ieu Eta 500-an eta. 100-an. Geus saya tuh kieu ayeuna mah, ieu beli 3.000, ieu 2.000, ieu 5.000, ieu 1.000-an. Dorongkeun jadi Ieu sabaraha? sabaraha ieu? 2.000. Nawan. Tong. Jadi kabeh 20.000-an. Ditawar kan Tong ieu ieu erek di KB, erek di KB. Bae 15.000. 25-eun. Entong. Geus si Mang ngambek. Dagang teh oon atau bodoh itu Cek sih mah 15.000, iya 25 jadi leuwihna 10.000 pakai saya jam saku. Entong cek si Mage, ieu teh lamun aya nu ngaborong beli kabeh bae 15.000. Gitu cek si Ma oge. Damang ari Neng. Damang. Matek jualan di jualan si Ma oge. Iya batina jadi batina 10.000 kasih makan 15.000. Entong bisi dosa. Abi ku si Ma teh titah dijual lamun aya nu meuli kabeh bae 15.000. Heeh sekali. Bawa 20.000 yang 15.000. Embung hayo ke rugi abi. Carekan ku si Ma. Ditawaran guna meuli teh. Tadi tuh leguk Abi rugi. Nah, ini jelema kitu nya. Kakaraeun ningali kitu. Wah ini tahu 20.000, 15 itu San. Ayo we nawarnya ku si Ma titah. Dong aya nu nawar kudu 15.000. Keukeut we 25.000. Yang ke abi diamekan datang-datang ka imah mah duit 25 titah 15.000. Bae kajeun ke payu bawa balik deui we aya nama. Kamananya budak teh titah dagang teh can datang wae. Mak, Tah ningan. Beak dagang teh. Nya, itu atuh Mak. utuh keneh ningan. Ih, naon ditawar geura mah ieu dagangan. Ditawar sabaraha? 25 geura Mak. Bikeun ieu. Bodoh-bodoh teuing. Ai cek Mak ieu teh kabeh teh 15.000-eun. Heeh, ieu mata pake otak. Bikeun. Bodoh-bodoh teuing jadi budak teh. Ini sebab salah si Mama, ongkos cenah 15.000. Bikeun ran. Bodoh, ih Gusti. Gusti, Mama antong tabi deh. Dasar. Buka budak teh bodoh-bodoh pisan. Tong ditabi deh Teuing, mah ah. geus bae ambung Dibere tawar mahal. Dipikeun ieu mah. Bae geus we abi mah rek ika. Dasar bodoh. 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 Yuk hayu urang gogojakan Heureuy Bandung siap nyarengan. Bun. Hah? Abah arek nean gawe heula. Oh, ayah atau abah atuh? Kadaina mah urang di kampung. Oh, nya atuh. Kapan abah damal? Damal. Heeh. Urang teh yang gaduh mobil. Nya aja budak teh ieu hangati ieu atuh Tuh, ayah. bener. Ya abah. Heeh. Jadi anu kieu pakuakeun supaya Abah berhasil. Amin, amin ya. Ya. Akhirnya. Hati-hati nyabahnya. Oh, siap. Ulah nyeleweng nyabahnya. Tenang, Bun. Pokoknya mah Abah ya bener-bener ya Ya. nean gawe ye. Oh. Can boga deungeuna ieu teh. Harunya si ayah bisa balik dek ka warung heula ah. Telepon Abah. Babaturan. Ewe. Mumpun si budak teh nyahoeun. Telepon lewat telepon mah aman.
Nasi gara ya. Yang aya orang ya, bodo amat lah. Yang penting orang bisa telepon lah. Lilis kemana bang? Oh enggak, tenang baik. Pokoknya mah segala permintaan dicumpunanku ku abang. Tenang baik di. Si bunda mau keur di mah. Pokoknya saya mah keur gawe di dia. Oh nyak. Hah? Oh yang mau kulkas? Oh tenang. Oh kulkas TV Senayan yang mau dijual mah dibeli ku akang. Jangankan mobil lah pokoknya mah GLBA beli ku akang pokoknya mah demi sayang mah pokoknya mah. Oh kayak wangi pokoknya mah abah pura-pura ronda. Oke tadinya saya neneng siapkan kopi nu paling iya di karsep ku akang. Ya. Tenang bae poal lah pokoknya mah akang ngetrok jendela pokoknya mah buatin. Nya aduh pokoknya mah demi si sayang mah pokoknya mah aduh jeung loba reungit deui ieu aduh aing mah kuat susulumputan ya keur aya hilut bulu ngobelaan hayo ngobrol jeung si Neng mohon pokoknya mah tenang we si bunda mah pokoknya urang ngaku gawe pokoknya geus aman we. Oh kumaha mohon. Oh, ya pokoknya teman aman we bunda mah pokoknya di imah. Ngomong cari tanah deg gawe, kakak teleponan pokoknya mah geus lah. Eta mah suara tetangga ribut-ribut mah. Oh, pokoknya geus pokoknya urang mah duaan di imah. Oh, nya. Hei. Imah ngomong deg ini teh we. Kadia. Di imah teh telepon. Deg ini kiri gawe karo teleponan. Balik. Ampun. Balik. Ngomong deg setia. Yuk hayu urang bogojakan. Heureuy Bandung siap nyarengan. Carita asli ti Priangan. Hiburan eak-eakan tong hilap di lalajoan. Yuk di lalajoan. Yuk babarengan. Yuk di lalajoan. Teu niat nyinggung sasaha omat ulah parasea. Tong hilap. Subscribe, di subscribe, di like, di komen atuh. Teh hilap lonceng lonceng na teh. Hayu urang aja yuk. Ayo.